sorangan gitu. Nangis burit aing teh. Batur. Anjing. Ayo. Ayo. Mau berat. Ya. Wan. Wan. Nama. Naon nih, Mat? Nama. Daguan heula, Mat, daguan. Kedeng, aing ke jero heula. Oh, ayo, aku masuk. Mat. Yo, Ih, yang naon bantah mah. nama lain minta bantal tadi. Nama anjingnya mau bantah. Sungan aing teh bantal heug namanya aing. Kira daguan sekedang. Wah, enak nyawa. Ini nama kami ini. Kalau mau bantah. Ayo, nyawa. Mat, mana tamal lu nenek? Bukan. Tukang, daguan sih diuk lah diuk di situ. Keun ku aing ge mah tabang. Mau bantah. Itu kadeng nya tadi mah tuh dah. Mat, nasi mah dibawa ka dia tuh, dihilir ge aya di wadoyok pan nambal mah. Oh, tunggu tutup tadi ge orang bisnis tunggu. Bisnis naon sih Mat? Tak memek. Memek Mat. Manya wadoyok dekeun diajak bisnis memek lah sia mah celi weura. Naik oke gas-gasan nonton dia mana. Celi weura si Mamat kehead. Pan si doyok teh disebogan pemajikan lo bal. Nu bener sia teh Mat. Nu bener bisnis memek. Lain memek. Cari ora. Oh, bebek meri anu kikianan, Mat. Bukan aing teh memek. Sing bener ngomong teh geura, sing aing sing jelas aingnya. Wah, kalau ngecek orang. Tadi ngepan jelas orang ngomong. Oh, bang ngomong luar amaka. Gok. Ah, tenang we, ku aing tawal panggil aja. Mun aya batur aing sing meuting ge betah meureun ini dulu itu. Awi euy lamun aduh mah. Aing kudu HS meureun di dieu sakedeung mah. Di imah mah aing sok loba nu ngaganggu di dieu santai. Mat, agak cemat ya. Mat. Agak cemat ya. Mat. Agak kehen. Obal teh kalah molor kehen teh. Hehehe, ku aing si kehen teh dah. Teh kana molor teh aing rusuh tadi. Siapa kalah molor tuh domat? Kau aing ngarurusuh sia teh koplok teh. Molor tuh udah lekas angges kehen. Oh, lari teuing mama. Urang itu sare dulu. Sia mah tuh udah molor we tuh. Ka aing ngarurusuh tadi tuh udah lekas angges kuat. Oh, atuh. Nuhun, ngatnya. Heeh, nuhun Jik. Aing lihat cuma buat goblok. Jik jadi tuh kehen. Oh. Sia teh kalah Ayo. molor teh. Aing meunang bisa rieun deui. Iwan. Hah? Kita wah goblok. Goblok.
apes kan si acan mayar kain goblok. Goblok deh. Awas ya Iman. Naik ka man amang, sigan ora rusuh pisan. Nangan wadoyok empot le. Ih, aing tadi geus tilabak geus ti wadoyok naik naon gitu. Bisnis. Narik bisnis naon gitu, Mang? Bisnis memek. Anjing, bisnis memek. Wah, imah pajikan wadoyok imah perang kali mah imah. Coba bisnis memek coba. Anu benar mah pira ku bisnis nu kitu? Benar guys, pesan nama ibarat. Oh, memek guys menang tadi. Anik menang tadi. Anjing, da caliwara kitu wadoyok Mang kumaha mun kapanggieun ku pamajikanna wadoyok. Tuh, Mang wadoyok mah aya di handap. Ayo lah, yuk antar orang nyaho euy. Oh, sagala antar apa tuh ya? Ayo. Ya hareup wadoyok mah pan tadi geus ngopi jeung aing. Ya, kedeung deui tadi nepi tadi hareup. Nya ngoday na menjadi betah di saung cenah kayak ngomong genan. Tahu gitu. Heeh, nya pernah cobaan. Mana yuk? Mana yuk? Iya, bener lieur ya, Pra. Mana yuk? Mana yuk? Wah, wah. Sare. Nunggu. Coba di bawah itu teh goblok teh. Bodoh buruk itu teh. Oh, ke saya cuma gerian memang lah. Sing bodoh buruk itu teh goblok teh. Aduh, aing kahesan deui. Asa yang nu yalan ka aing. Aduh, itu lieur pisan ya. Sieunan Mang Imat kena kabur goblok. Ah, siap kunyuk kayak sugan aing teh naon? Awak wewe gede. Kawani eueuhnya Mang. Awak gede bebal sia aing keur lulung kehet teh. Kumaha mun aing jantungan sia kunyuk, pararadu pisan. Ya, Pak. Kehet teh sia aing leuwas bebal teh. Kalau aing keur lieur, tonjok ku aing lah cungar cengir sia kunyuk. Si atas di mana? Molangan sia teh. Bisnis cenah Mang ngejakan bisnis. Bisnis naon? Anu ning barek oh bisnis bebek. Bisnis memek naon kehet? Bebek kan. Setan sia anu ka setan teh. Dia lah, Pak. Sia karu aing lieur pisan. Mana nyanyian mah pesan bebek. Aing ge kamari nelponan wae kalau diangkat ke pamajikan geus nyaba dagang di sapu di Bandung. Cih, para rubuh pisan uang nyusuan ieu. Teu puguh pisan ka aing sia na we telat nawarkeunna. Aing nelponan ge geus aya saminggu. Ya kan bebek nang anu pas arek ebunang wa. Heuh geus jual we kana sajen da jalma geus eueuh init nyaba dagang sapu. Enak hayangnya orang mah geus rugi gede. Beuri we pokona mah uwa. Ayeuna mah. Rugi gede kumaha ken? Pan aing ngejeng batur baru teh ngomongna nah aing kudu meuli bebek. Aing maneh rugi gede naon maksudna? Yo apaan wa bebekna teh lalu pas pan urang teh burueun beak gede. Buruhan lewakan. Eta mah urusan sia atuh aing mah teh nyaho bongan nyebutkeun boga bebek. Nah, mun muruhan gede segala aya kitu sia beak sabaraha muruhkeunna? Beak 500 wa. Wah tuh urang ngomong anana. Nah sia meni beak 500.000 newak bebek kan. Nah kumaha urusan anak ku sabaraha urang ditewakna? Apanan bebek nu aya batur wa. Aing ngagantian gede pupus asana. Nah sia mah sagala wae atuh bisnis
bebek lah kasagala nu buruk kaca segala juga edan. An erdi bawa nubruk aja buat ya, wet 200.000 lobo. Geus aing mah teh nyaho, aing mah pengen tawarkeun we ka batur panjalmana geus eueuh. Geus nyaba. Nih orang mah kayaknya tadi muak pesen banget orang anak memelaan iyo mewaan muruhun. Nah, sia jadi nyalahkeun ka aing pan aing mah nanyakeun sote bareto aing mah. Bongan we siana telat. Nih orang gawe orang tahu Siana naon mangke ka aing nyerang kitu geuning. Geus nanya ka Garut kieu dengan tek bisnis teh. orang capek Allah muruhun Nah, muruhkeun naon saha nu nitah muruhkeun babel? mewaan. Hari sia jadi surang-serang ka aing pada naon? Beli uang Nah, beli ka aing kan pan aing jeung batur cek aing bareto kan hari sia. pokoknya mah mun eni beli banyak pokoknya mah ya ayeuna ini beli Hari sia kalah kasing balik ramat ku aing wis tonjokan sia. ulah mentang-mentang aing leutik Ngajet doge dia ku aing wis tonjok sia naonan. tonjok balik wae. Ih, dia tuh tunjuk tenang ngogok keninganan. Tonjok ku aing geus sia bebal. Si Rahmat jugjug mah kamu ka aing na. Nyawa yo kana tangan naon tadi mangajakna bisnis cenah ka wadoyok aya bisnis Pan penting. bareto aing ngomong sote pada Mang Mimin butuheun. Bebek jeung syarat cenah Mang Mimin geus ini dawuh wae. Oh, ka aing ngomong teh bisnis memek cenah ka aing teh. Aing ge reuah sugar aing teh bisnis memek naon. Bebek lain memek. Oh, atuh aing ditinggalkeun wae heula wala balik heula. Kehet. Bang. Buan aing na kumaha ninggalkeun atuh. Ya. Bang. Nakal halumpat mah ngasihin ka wadoyok. Lain hieun Kunaon atuh? hargaan aing olak wae mun lain olak wae onyok Si Rahmat goblok teh. Aya wae budak. Aing balik wae da burit. ayamnya lagi aing apa lagi kanan penta Munten atos iwanang wadoyok Terus urut naon? masarap bebek kan wadoyokna di kebun tadi teh Sabaraha? 300 Duit lagi eueuh kan. Bae mau diteh. ya saya teh Sok. Sok. Aya engkau? ya tas nuan teh Mangga. minum Allah gampang nih punya mah Nah tadi meuli naon ti Mang Rahmat? Meuli naon da teu meuli naon ti si Rahmat mah. Atuh tadi pada minta duit ka dieu 300.000 nyebut tadi ditah ku aat cenah. Cik. Mana minta duit naon? Aing ngomongna duit naon? Tuh inggah, teu ngarti ngomong mek gitu. Nah, kitu dibere duitna. Dibere dah nyebut tadi ditah ku aat mah. Cih, atuh lain nelpon heula tanyakeun. Nasi kunyuk teh wani-wani ka aing nipu ai si Rahmat teh mana? Balik. Awas sia Rahmat ku aing sia goblok mun panggih benjut ku aing sia kunyuk.